Alah, tangka pariau ge tos ngaramat geuning tos ageng. Alhamdulillah Gusti nu agung. Melak paria dina galon tilas gitu. Anu barocor diangge pot diplakan paria geuningan jadinya. Alhamdulillah saya kantosan kembangan ieu teh. Tah ieu teh abdi teh melaknanya dihijikeun aja ngalapukeut. Nya eta aya dahan alapukeut eta teh. Tos jangku ngari tanggal alapukeutna mah tah abdi teh melak paria we digigirna. Tah kan ngaramat gitu. Tu geura tinggal ngaramat. Nya ngaramat ka luhur sae alah sugado etung kete kembangan teras buahan tara temueun ngagara rantung buahna paria acan alapukeut. Wios tangkal alapukeut buahna paria oge nu penting aya we buahan gitu. Nya da resep atuh abi mah pepelakan teh bade dina pot tina plastik oge. Ayeuna galon butut tos bocor dipiceun pan lebar. Mending diangge pot. Jelas-jelas engke di pelakan mah gaduh sayuran gitu. Moal sesah teuing. Moal lulumpatan we ka pasar. Hoyong tuang teh rencangna kantun ngala paria eta ge kita pamibuahan. Sugan we atuh nya lancar nyungkeun pidoana we ti sadayana. Ka dieu heula